Lamun rahim wa yukra dan dimakruhkan inda zalika nalikana itu. Lam yakun syai'un min dalik non amudafatu. Silik tolak. Papan sila terserita penon. Inna kauman sesuna isi kaum terdapu atas silik tolak di kaum. Imamata kana jadi imam balai kumati surati sabada. Di kumatan surat. Sifat tu dikamleskin. Sabi mikom. Wa majai perkara ruyan andiat sumamin mudafati mamati bukti nasiri tolak. Kana jadi imam. Kena sahabati anta sahabat taradahum. Pasababu tetari sababna yumaru ya. Ita ruhum milihna ya sahabat kaweman tajama. Ro'ahu anganekan ya sahabat kawekaman. Anau kana sesenaman. Awala salui utama. Bizalika kana itu imama. Khawfuhum. Atau mikasina ya sahabat kawe alam pusing kepelan-pelan awakna ya. Sahabat asahawak kana poho. Asahawak kana poho. Wahotara domanin. Jeng. Dikarem panun. Nanggung sholat na makmumin kabeh. Sholat na makmumin kabeh. Paena imatan para sebab imam etna dumanahu pirang-pirang nanggung. Wakana manjeng kaya-kaya saya jeng ulam ya tawad. Nutuna biasa kan mandalika kana itu imamah. Rubama yastagilu eta terkadang senesiman wa yatasawasu jerisu malai kana iqamu nonailah ikhlas di sholat tina sholat nayaman lam yatawan hayaan karena era mina muktadina tidak ngamamun kalau Lasyaman sumawana pijari dengan bedas kenayaman lam yatawan. Dikira arti kana babasan. Bakana ngatu pilih kirajiman itu terpikan. Ngarik sana jangan etal dengan kaman. Naon asbabun pian-pian sebab min hadha jinsi sinasana ya jenis. Asalnya tuan kedua ira khuyiro. Eta diuma dititah milih kamar bujijam pena azannya sadana menjadi imam payan bagi maka penting non ayat taruh yang milih isim mar'uf imam mata karena jadi imam payan dari kulli wahidin karena sesana terbaktikan jawab menjadi minuma tina azan de imamah fadlan keunggulan walakin jam'u dan tak menaring membuahkan makruhun eta makruh. Bayan bagi jadi imam ungkon adan ungkon. Bayan bagi bangsa penting ayat punayan mukisa imam eta guera martini salian tijam adan. Wiga tazara jadi maesena aja mengumpulkan Fa imamatu ta'ari jadi imam awal kalau utama. Apa dosa failuna jam dosa. Al-azan lapan azan wa adan kalau utama 5 karena perkara napa nang sinuki poin kana min fadilati azan bukti napanya adan. Oleh kali jeung karana dawakan salam imam. Imam atadhaminun nanggung wa azinu jamadan mu'tamanun atau dipercaya. Pokolu dengan dawai poilun. Fiha apa fiha tetapnya imamah kotorud doman hari kikayam paninanggung. Pokola dengan dawai ikan salam. Imamu ayam atau aminun atau dipercaya.
Tidak rokan tadi menaruku imam para kamu tak kudu ruku marang kabeh. Wa idza sajada jangan sujud imam. Pas judu tak kudu sujud marang kabeh. Wa fi hadis dia dalam hadis fa'in aktima ala apa fa'in atamma fa'in atamma tak menyampurnakan imam. Fa'ata arya atamma atau itmam etalahu manfaat bikin imam walahum jeung manfaat bikin makmumin kabeh. Wa inna qasa jalamun murangan imam fasayna qasa eta madarat ka imam la lain tu madarat ka makmumin kabeh. Walianau jeung karana sunatan salam Allahumma tanah Allahumma arsid mugi nuduhkeun Gusti aimat nakab imam wagfir jeung mugi ngampura Gusti liya muadzzinina kadang adan kami wa mangkiwatu jeung harim pangampura awal utang disolabikan ya disukri karena rusya karana saeuna bukan irada maksud iya rusda liya maksud istiqan yang pura wafi obar jatah naris man amma alilapan man amma saja man imaman fi masjidin di masjid salah sinina dina 7 tahun wajabat maka tetap lebih kemana aja nuzullah bila hisabin sekalawan hisaban peparikan waman azana jasa zaman wadan man arba'ina man di 40 tahun hendak kolah maka asubman ajana takatuga bigo hisabin sekalawan hisaban oleh zalika jeung karana itu khobar nukila ditukian di sahabat rodalum non andaul musafin sahabat kanu eta luki sahabat eta ya pada paunan nasili tolak ya sahabat imamat lah tajriman wasahid jeung hari tawasahid ana imamat dasasna jadi imam eta Abdul Tamah hilwa sobat karena ngalanggengkeun alaiha kana imamah sa Rasulullah sallallahu wa Abu Bakrin dengan langgengkeun insyaallah kaum maraluma wal aimat bin pamba iman pada dina sabadana ya Rasul Abu Bakar Umar na'am benar ya anna imamata afdalu dia tetap imamah khatar doman ay pikarem panen nanggung wa fadilatu jari keunggulan ma khatari edang satana api kalian panen kama an narud batai mawat disebut ini sesini martaban jadi ikut wala wa bilapat tiding jadi khalifah nadandi afdal kalutama likali karana dawan kan salam layaumun yakin hai sapoe min sultanin adilin siratu anu adil Abdul Sultamani ibadat Islam ina sanatan ibatan ibadah dina 70 naon sanatan demi walakin kiajan tetap dina ya imamah khotarun arif pikarem panen wali galik kading karena itu khotarun wajibun takdim abdul nyalakan karang leuwih utama wal apohi jeung anu leuwih alif iki pun salat sungadaukeun salam a'immatukum kana lapan a'immatukum sambah imam baran kamesu fa hukum tetap dalam menyapatan kamarane kabe awal asang daun nabi wifdukum lapar wif wifdukum eta utusan marane kabe
imatukum witukum ila wa Allah fa in aradtum talamun nyanak marane kami antaz kuah sanayan en undak antuzaku kanen ngabarsihkeun marane kalian salat nakum kana salat marane kalian faqaddimu tah kudu ngalakeun marane kalian siarakum ka pirang-pirang menjaman halus marane kami wala jenis sabadu salam sawaran ulama salam lesat saya badan biasa sabadak yang nabi sahab daluan oleh utama mina ulama'i tibatan ulama wala pada ulama jeung saya temen sabar ulama afdalu arian utama minai mati tibatan tuan imam al musallin salat kaben dan haulai karena sesunatu ahimma dia musallin kamu eta ngadagi aimat musallin baina yadailana qaulna wa anzalna waben hawakidi jeng anta mautna Allah haza ariya anbiya esa bin nubuwati itu sebab kanabian wahaza jadi ulama esa bin yami itu sebab yang wahaza jadi aimati musallin esa bin imaditini ini kitab yang agama wa wajari imaduddin dan salatu salat wa biadi hujjati jeung dalil saja dalil sahabat kitab din Abi Bakrin As-Siddiqin dina langsung kalau makan sedikit sadan wan hum jeung tiye sama dilapati bikin dari kalima il palu karangan sahabat nadorna lapan nadorna mikir orang syarat faidan ta'ita nadorna salat atau madudin tiana agama faktarna milih orang syara li dunia nafikan dunia orang syara man kajama rodama ridho kaman Rasulullah Rasulullah li dinina nafikan agama orang syara wa ma qaddamu jantan ngelakeun sahabat bilalan kabila istijajan karena gaya dalil jana Rasulullah Rasul Radya karida rasul kai bilal lil azani piken adan. Wa majai perkara ruwen kema ana usesuna kalakuan pola etang ngadau. Lau kaya Rasulullah sarbenilaki. Ya Rasulullah lapad ya Rasulullah Rasulullah. Dulani kerana lupakan anjen kapur amalin karena ada puluhan masuk koring di besar yang ajen dan surga. Walang ada Rasul, wan kerana anjen Madinah netan. Untuk keadaan walang ada Rasul. Lasat yang terkawasan koring walang ada Rasul. Wan kerana anjen imaman atas jadi imam. Wala rajul la at-tabin tu kawasan puri. Wala tumun rajul. Salli kuruswat anjen bisa limamin. Ini kawan malbani imam. Wala lahu buah-buah. Fala lau sa'eta buah-buah wa marwiyat annahu jadi pada sina marwiyat kabarna
Walau tata buah-buah ya Rasul, tanda nyang ka Rasul, anau kana sasenit. Rajulun la yurdo eta sudiriun diriwa. Non di mamati jadi mamna rajul. Iri azanu karena dan etna ilahi dipasrahkeun ka rajul. Wa imamatu jadi jadi imam. Etna ila jamaati dipasrahkeun ka jamaah. Golongan watap dengan dem. Ngalakeun atau majukeun jalan jamaah lau kai rajul. Semua pada dalika sabadana itu ghanna tawahaman. Nyangka Rasulullah kan rajul etnar goma yak biru terkadang kawasara Rasul rajul alaiha kana imam karena rajul etnar goma yak biru terkadang rajul alaiha imam asal itatan katuna tayuranya iya nyariksa sa imam awqati sholawati kampang waktu kampang sholat sholat imam di awalnya ngekampiran kawitan di awqat yudrika supaya manggihan imam ridwan Allah karena kairuan Allah subhanahu wa ta'ala wafadlu awalnya waktu tay ngunggulan dan awal waktu ala kirik tanah waktu kafadilah akhirat eta seperti ngunggulan akhirat surga ala dunia kana dunia akan lahirnya gitu seperti ini wafadlul awal waktu ala kirik kafadilah akhirat dunia ya diriwayatkan dan izaan Rasulullah itu Rasulullah salam wafi hadis dia tetap dinabis kina abda adalah penam. Kina abda sesun abdina Allah layu soli etna kesan abda as-sholat akan asfat fi akhir waktu na akhir waktu saat walam taputhu ujung telepot dia sholat abda walama jeung yakin hari perkara fatal lepot dia makambu min awal waktu bukti na awal waktu na sholat etna khairun garu sabuna bu minat dunia tiwatan dunia wa majim perkara kian tabi dunia walayan bagi jen sepanda sunan ayah kiro yang ngahirkan imam as-sholat binti tarikat waktu jamaati karena ngadago kana loban jamaah golongan wa alaihim balik sa eta misi kaya imah al-mubadal kerja gantangan liyazat fadilati awalil waktu karena munan karena kaunggulan waktu kaya tarik fadilati awalil waktu afdol utama min kasosya jamaati siwatan lawana golongan minta pilih surat identiwatan manjangkan surat pokok kila dia disap kenawan. Kanu bukti sahabat ida hadara eta di mana hadir sahi senani 2 jamaah. Di jamaati dina bar jamaah lamian tadiru tah karang ngadago ya sahabat kami asalisa kajam nukatu. Ida hadara jadi hadir sahabat 4 jamaah dia jana jati dina nyolatan mayit lamian tadiru saat orang ada bersahabat ahomisa kadam kalimah pokok jeng itu kapanerian Rasul salat an salat ya fajri tina salat subuh wa kana jemudis sahabat eta pisapain dina lumakum wa ina matnaqara jeung pasina kapanerian Rasul lil taharati karana susuci falam yuntazar tuwete didangguan ya Rasul wa qudima jam dilakukan atau dipajukan sebelum Ramadan sholat ya Abdurrahman andin sartana
sahabat kabeh bisa jadi imam. Atapakat sehingga lepot Rasulullah SAW naon rokaatun sarokat. Bakoma tulen. Ngadeg Rasul yakbiha. Ngalakonan Rasul kana rokaatun. Kala ngadawai Abdurrahman. Pas kena tu mikawala kurang sarak. Mindalika tina itu pakat Rasulullah rokatun. Faqalat dengan dosa salam. Qad ahsantum. Sudah kalusan marani kami. Akaza ayana kita seperti lam yuntator. Papalu takurimi kami marani kami. Papan dapur yaitu kepanerian ya Rasul. Di salat tiduri sadur papaddamu tulin ngahalakeun eta majukeun sahabat Abu Bakarin ka Abu Bakaran ataja sehingga datang salam wa huwa bari ari Abu Bakar eta di salat itu nusat faqama pengadan ya Rasul ila janibihi ila janibi imadab kana digireun Abu Bakar walaisa jeung teu ala imam eta misi ka imam naon intidoro madini ngadago ka jamadan wa inna ala madini jeung pasina eta misi ka jamadan intidoro imam ari ngadago ka jadi komati kana koma tidak ada tadiaman hadir ya imam Falayun tazaru tahta didago. Untuk didagoan sagawi salat imam. Arabiatul gobatna ayya ummah etayen. Imamanda imam. Mulison barilas lillahi karana wanzuanyalah. Wa muadian dan baran ngalakonan amanat Allah Ta'ala. Kana titipan. Nalo ta'ala fitarat tihidina. Suci na iya imam. Wajami isu di sholat di jinsa kabeh. Yang saat sholat na imam. Amma ila sampai ila. Fabi Allah ya kudah. Ata etak yantem. Nyokot di imam. Alaiha karana ya imamah. Ucrotan kana buruhan. Wa marota sumayan datu salam. Usmana bin Abi As. Kau sangat apa kopian, nubasa takop wafal generasi. Ittaqib kudu ngajarikan dan muadzinan kajamadan layak kudu penyekot muadzin ala karana dan ajron kana buhan. Wazanu kayadan eta tarikun jalan ila sholat di kana sholat. Nampaya abade imam eta wala leu tamam. Biallahi khoda kain dari jabat oleh karena imamah ajrun memburukan. Bayan akhota kalau menyebut imam ridwan kana ridji yamin masjidin di masjid qadu kifar ana sedewa kapten dia ridwan halaman kajaman yakum anu ngalakonan man di imamatihi kana imaman di masjid Aminah Sultani atau Kiratu atau ahadina atau di dina jama-jama jamal buhar pala kamu tak dihukuman naon di tahari ini haramna ieu ahdur rizki. Ambil tarikh ini haramna ahdur rizki. Walakin jangan tetap binasun ahdu eta makruhun makruh. Wa qariyatu jai makufil qaidi dina pirang-pirang salat padu eta seduli banget min hati watan qariyah. Ieu tarawih dina salat tarawih. Watakun jemuk jana ujuratun buruhan
laukikeun imam eta ala mudawamatihi para ngalanggengkeun imam kalau duri maudi kana hadir kana teman umur qobati masal masjid jeung nalingakeun kana perang alusan masjid ti komati jeung ngadepkeun bajamah la nafsi salati lain karana adatna salat abutkeun salat wa ma imamatu jahanahi wa ma amanatu jahapun amanah titipan bayar dari amanah eta taharatu bersih buatinan dinate hanya visi tina pasek wa kabairi jeung kirang-kirang dosa gede wa isar jeung ngalanggengkeun ala sogoiri kana pempan dosa leutik wa mutarasiu tari zaman ahli imam masjid gede imam yang begitu penting ayah karizayan ngariksa ia mutarasi andalika tina itu mupiski ilah bijadi kalawan an sekuat tenaga na yang mutarasi pena upara sama mutarasi eta kawakdi ena kalbi sebagai utusan wa syafi'i jeng yang seperti zaman menyebabkan lepang ke kaum paling bagi itu penting anak kunayan kausian imam eta khaira kaumi sifat halus-halusnya kaum wakana nyatanya gitu seperti tohara batinan at-toharatu arif suci dohiran dohirna anu hadasi pinarat wa khobati jeng tina najis penau karena sesana kalakwa etalayak toliun tenyaong alaihai kanai hadas sasiwa salam tu imam Perintah kau kalau ingat imam siapkan sholat di tengah belakang imam. Hadasan karena dasar korajat keluar minut imam non riwan itu. Bayang lagi tak depan non alias saya yang ngerasa rais imam bayang kuda baik tak nyokot. Yes imam banyak saya imam dia diman karena lengan jam ya roku dekat man. Minut imam wayas taklifuhu ngujen nyupri ganti imam kaman yakrobu bapak tadakal tesu emut Rasulullah salam ajina batang kana junub kasane sholat di tengah-tengah sholat pasalapan tu nyupri ganti Rasul waktu saja adu Rasul tumarojan tulim mulai di Rasul. Wadah pola jalan betul pisah salat. Pola jenis Sufyan. Salat. Salih. Laksana. Karena salat. Eokan salat disalih. Salih kan juga amat. Salih kurusulat anjen khafak kulik ibirrin membarin madaratan khafak kulik ibirrin dina satu kangen sakabe jalman malu wa fajirin jeung jamalatut ilah mudminu khamrin angin jamun ngalanggengkeun minum arak amulinun ataja ngalahirkeun dia pusuki kana pasek akun atawa angin dia manumilarahan diwalidahi kanu bapanai sahibu bid'atin atau jam ngebuang bina atau abdul abikun atau abid an kabul
Misalkan kalimana alai sira dan tinggal batin. Alai kabiro eten tengah metu maca takbir imam. Asasa saya sehingga beres dengan suku buku ampilan jajaran. Supaya takbir betul ngaleus imam yaminan ke katua simalan dan bagenda. Dan rohan kami ningali imam polalan kata dan amaro tambahan tayang bisa lihat di kana ngaberesin. Bila diusap kenaon. Kanu bukti sahabat dia tahazawna. Eta melebahan sahabat dia mana kidi kembang tak waya tabam. Munajeng. Ngumpulkan. Sahabat kabeh kiabi kembang gerang muncangan. Walai kabiro dan cuma tetap imam. Ataya progok sehingga rapi sama dinu jawadan minai komat dengan komat. Dinu minai komat. Jadi harus nama itu no komat madin. Dinu minai komat. Wa madinu jawadan ataya iru ngair kemadin ayat komat takomat ane atan dan dikadis tidak dinasikan saban sawi-sawi sinan jama-jama di sholat pakai obat tetap binabi lihat sama hal. Ada boleh sama hal. Lihat sama hal kudu nempok kan. Tapi mereka tempok sama jawadan bena dan baik komat di antara komat di padrima kan Al-Quran berkarat ya perguan rapi sal akil jauh dahar min suamihi tina dan naya akil wal mu'tasiru atau al akil jiwa ya pergu al mu'tasiru wal mu'tasiru dan rapi jamanu nyumpunan pangabutuh mini tisari kena nyumpunan pangabutuna mutasir nyumpunan pangabutuh kia samisi wadhalika jari itu lihat sama hal etalianau karena sesina kangji nabi nasamiga nabi mudapati akhbata ini tina maktab sokotor dua kita bawa jenggoy wa marajeng merentah rasul bitakdini asai karena ngawelakeun dahar sore-sore ala isai manderikeun salat isya asa film isya salaban karena nyupili piro gila pabik kan jongjonane tadi satu sampai ingat wae gitu nah dahar Asa disatur keberapna etayar yang narikeun imam tahu kana salat imam bitakbirati rami kana takbir wa sayri takbirati dengan sesenep dan takbir inti salat wala yafa dan narikeun sama mamum salat kana salat mamum ila bi qadima aing kan saukan berkaisul merengadenge mamum narsaukan awak mamum wayanu ya dengan niatan ya si imam ay mematangkan dari imam liana lah supaya menang imam al-fadla karena keunggulan bajama Ilam yan samun tengah niatan imam kan imameh sohat makasan anu sholat imam wassalat kaumi jadi wassahat salat kaum wassalat kaum sah salat kaum tidak nawau di mana niatan kaum ay tidak kana ngamamun wa nalu jeung menahi kaum wala kurwati kana kaumulan ngamamun wa bari imam salayana lu temenan ya imam pada imam mati karena keunggulan dari imam. Wayakir dan kudu ngahirkeun sama makmum takbirahu karena takbiratu ihram makmum
an takbiratil imam tina takbiratil imam. Ayat tadium muatu ngamimitian simamum badak rabbi dina sabada rabbina imam. Wallahu a'lam. Wa ma wadait wa qiraati jangan benar pirang-pirang pegawaian. Qiraat salah satu dari itu. Awalnya ada nukajina salah satu ayu sirra. Yen ngamamusan ke imam Ilai istifaikan wa istifah wa tawdidi masa ta'ud. Kaman faridis seperti zaman nyerang. Waya jahara jeung ngabedaskeun imam. Ya Fatihah dikana Fatihah wa surat dikana surat badan sawana Fatihah. Ijani subina sakabehna salat subuh wa ulaya isai jeung dina. Rakaat miniti 2. Tina sholat isya cepat manamin. Wa maghribi jadi ulayil maghrib. Ya rakaat ini kedua tina sholat maghrib. Wa kadzalika ja'atana kitu seperti itu imam bila pada yajharuna di Fatihah surat. Amun faidu ari jam nerangan. Wajah harus ngabedaskeun imam bikali kana ucapan imam amin lapar amin di salat jariyatina salat bang sabedas wa kana jatana kitu seperti imam dina pelajar amin kalam amam wa yakruna jeung ngabarengkeun samang mamum tak minau kana masamina imamum Vitaminnya imami karena macamina imam. Ma'an bareng. Kirain kanamnya. Kurang bareng kan ma'an bareng. Lakatiban. Untuk ngiring-ngiringan. Itu imam tu imam. Waya jahara dengan beraskan imam bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim wa ambaru jai kembali sidina ya jaharu bi bismillahirrahmanirrahim mutaidatun eta anu ta'arud palawanan wa tiaru syafi'i jari pamilih Imam Syafi'i radau ajaharu eta ngabedakeun artanya tu hari anu kedua salah satu tentunya kedua tidak salah satu asaniat tu ari anu kedua ayat tuna etan kaumkian lima atau imam kiami dina nangtung naon salah susakatatin tiluk jam karepe hasaga ya nyakit seperti salah susah kata. Orang melihatkan karena iza sahas samuratu bin Jundub, Samurah bin Jundub, wa Imran bin Husain, an Rasulillah sallallahu Ulauna denominasinya salah susah kata kata iza kabbarom. Di mana-mana mata takbir yasin. Jadi imam dulu habis mata takbir imam. Waya jai ulahunna eta atula anu panjang. Min hunna tina iya salah susakatat. Misdaroma kan sakuran perkara iya kaum mata sahaman jama qafahu antara satu kangen imam Fatihah kitabi kana Fatihah kitab. Wadzalika jahar itu ula waktu qiraati waktu macana imam ridwai sisai kana dua istisna penau karena saya imam eta ilam yakut lamun cerita imam ya putuh maka lepot kaya makmumin kabeh
nana istima'u ngadengikeun. Wayakuna tu kabuktian alai eta madarat ka imam naon perkara poson kurang makmin sholatim buktina sholat makmumin kabeh. Wailam yakrau salaman tu maca iya si makmumin al-fatihah kana fatihah pisukuti dina koberapena imam wastagolu jeung katungku makmumin bigweri akusalan di fatihah fazalika sa'ari itu lam yaqra'ul fatihata pisukuti alaihim eta madarat kaya makmumin kabeh dilareskeun asana alahinya alaihim fazalika ta'et lam yaqra wa fata bisukuti eta alaihim madarat kaya makmumin kabeh la alaihi teu madarat ka imam. Lares teu madarat ka imam. Asbab satu tanya dari referensi kedua iza faraba tadi menerapi imam mina fatihah di namatnya liutima supaya nyampurnakeun zaman jama ya qaraun man Al-Fatihah kana Fatihah kisah Fatihah dan kaji Fatihah tahu kana Fatihah yuman yaqra'u berbahagia wa ya jari satu-satunya eta anis bisa Fatihah seperti saparo na reken kaji asal satu rasa araban kadulu eta idza faragha dia menerapi imam mina surati tina maca surat qoblayar ka samayan ruku imam waya jasa balsalisa eta alfapang sakedeung-sakedeungna enteng-enteng pang sakedeung-sakedeungna nah iya salah susah katat wazalika jeung hari itu sabtu salisa eta dipadrima kusakuan berkat tanpa pisah na akhirat. Maca surat anit takbir ini maca takbir. Tepat yunha terkadang. Bapaknya ya ada tiga imam anu wasil itu. Nepungkeun di dina takbir. Walaya qara'u salat